Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Winaya Miranda Eka Puteri ti kelas 10 IPS 2. Di dieu abdi bade nyaritakeun carita babat anu judulna Kean Santang. Kean Santang teh putra ti Prabu Siliwangi. Kean Santang katela gagah tur sakti. Di Pajajaran atau di Pulau Jawa teu aya hiji jelema anu bisa nandingan Kean Santang. Dina hiji waktu, Raden Santang ngadeuheus ka Ramana bahwa dirina hayang ningali getih sorangan jeung adu jajaten. Tapi teu aya anu bisa nandingan Kean Santang. Akhirna Prabu Siliwangi nyauran nujung kerajaan. Sugan we aya anu bisa nandingan kesaktian Kean Santang. Lalu aya aki-aki anu nyamperan ka Prabu Siliwangi. Eta aki-aki teh nyauran di negeri Mekah aya jalma anu namina Baginda Ali. Baginda Ali teh bisa nandingan kesaktian Kean Santang. Lalu aki-aki eta teh ngaleos leungit teuing ka mana. Kean Santang hayang buru-buru tepang jeung Baginda Ali tur adu jajaten. Akhirna Kean Santang angkat ka Mekah. Di dinya Kean Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan di tangkal kurma. Aki-aki eta nyuruh Kean Santang pikeun nyabut iteuk anu dihandapeun pohon kurma. Laina kacabut, suku Kean Santang malah ambles ka taneuh. Teras Kean Santang nanya saha sabenerna aki-aki di hareupna eta teh. Akhirna aki-aki teh ngaku dirina teh Baginda Ali. Teras Kean Santang hoyong guguru. Aya syaratna teh baca syahadat atau masuk agama Islam. Di dinya Kean Santang langsung ngucapkeun kalimat syahadat tur guguru ka aki-aki eta. Setelah cukup ilmu, Kean Santang pamit hoyong balik ka negeri asalna nyaeta Pajajaran. Tapi Kean Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pajajaran. Baginda Ali mere tasbih jeung Quran pikeun Kean Santang. Kean Santang nyebarkeun agama Islam di Pajajaran. Tak saeutik rakyat Pajajaran anu nyekel agama Islam, tapi Prabu Siliwangi teu. Kean Santang ninggalkeun karaton teras ngungsi ka Garut. Di Garut, Kean Santang ngaleungit tanpa wujud, ai prajurit mah berubah jadi maung. Sekian cerita ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.